Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita rundayan malati wanci janari. Ayeuna bagian anuka dua nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarateu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng rundayan malati wanci janari bagian anu kadua urang lajengkeun deui. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung tes. Sadi tinggal keunana ku Mang Yanto jang direga harita ngahaja leumpang ka hareup bari sakalian ngalalanyahan ngabiasakeun diri hirup di karamean kota. Dina sajeroning leumpangna matana teureun-eureun nenjoan wangunan jeung pabrik-pabrik nu aya di wewengkon eta. Nalika jog-anjog kahareupeun pabrik cat duluk dina palebah jalan raya anu semu nananjak reg jang direga ngarandeg panonna mencerong ka saurang bapak-bapak anu keur ngadodorong motor. Dasar urang kampung barang nenjo aya jalema nu kaciri merlukeun bantuan teh kalawan teu talangke deui jang direga laju nyampeurkeun ka eta bapak-bapak bari pok tumanya. Kunaon Pak motorna? Mogok atanapi kumaha teh Pak? Ceuk jang direga. Aduh, pugu ngadadak pareum jang ieu teh motor teh. Duka kalat naon? Jabaru sude ieu teh rek muru gawe. Temal si bapak di barungku ambekana ngahegak. Cobi atuh kasih siheula Pak. Urang tinggal busina memanawian we atuh tiasa sae deui Pak. Nah bisa ngabengkel kitu hidup jang. Henteu ari tiasa mah Pak. Mung biasana ari ngadadak pareum kieu mah moal tebih tina jalur pangapian atanapi bensin Pak. Nya sok atuh jang tah susuganan bisa hade deui jang. Ceuk si bapak bari ngadorong motorna ka sisi dibantuan ku jang dirga. Sanggeus motor aya di sisi
Jang Dirga gancang mariksa kabel koil pikeun mariksa aya seuneuan atawa henteuna. Tetela sanggeus dipariksa seuneuna alus. Tidinya Jang Dirga laju muka busi sangkan bisa ngabersihan palatukna tina sesa kerak pembakaran. Sanggeus rengse satuluyna busi dites heula. Teu kungsi lila sanggeus yakin kalawan busi dipasangkeun deui. Motor laju diselah. Maka teu sakara-kara mesin motor teh tuluy ngagerung hirup. Atuh puguh barang nenjong motorna hirup deui. Si bapa teh sirikna ajrag-ajragan saking kubungahna. Aduh, alhamdulillah nuhun Jang. Yeuh sakumaheun kireun kentena Jang. Cek si bapa gumbiranaker bari nanyakeun ongkos gawena. Ah, wios teu kadapa. Da abdi mah niatna oge ngabantosan bapa. Walon Jang Dirga polos. Sedengkeun pikeun si bapa meuweuh colohok. Kusabab arang langka jalma di kota gawe tanpa pamrih. Ai. Nah teu salah kitu Jang. Bener ya teh Jang? Tanya si bapa deui siga cangcaya. Leres Pak. Mangga abdi mah ikhlas bilih bapa kasiangan ka padamelan dilajengkeun Pak. Harita si bapa nalika ngadenge jawaban kitu ti Jang Dirga. Senajan tadi rurusuhan, tapi ngaradak hatena jadi katajieun ku sikap pamuda anu nulunganana. Tidinya si bapa tuluy nanya, "Ari hidup ayeuna rek ka mana Jang?" Abi teh bade ningalian pabrik Pak. Manawian aya plang lowongan kangge pidameleun. Oh, keur neangan pagawean meureunnya ujang teh. Hayu atuh milu ka kantor jeung bapa. Kebeneran bapa keur butuh pagawe ieu teh. Hayu gancang naik kana motor Jang, urang bonceng ku bapa. Laras ieu teh Pak? Tanya Jang Dirga semu teu percaya. Nya bener. Hayu bener atuh. Manya bapa ngawadul mah. Hayu gancang naik Jang, bisi beurangkeun pisan hayu. Saterusna mah bari jeung rada rurusuhan oge, jebak gugup. Akhirna Jang Dirga milu dibonceng na motor si bapa nuju ke arah Wanaherang. Aya kana setengah jamna Jang Dirga jeung si bapa karek jog nepi kanu ditujuna. Nyaeta hiji pabrik perakitan mobil asal Jerman. Didinya Jang Dirga laju diajak asup ke ruangan kantor ku si bapa. Sok Jang diuk, tah didinya bapa rek absen heula nya. Cek si bapa ka Jang Dirga, nitah diuk dina hareupeun meja sekretaris. Mangga Pak. Walon Jang Dirga bari gek diuk. Saterusna tekung silila si bapa geus datang deui. Manehna tuluy gek diuk hareupeun Jang Dirga sarta pok ngomong. Wanohkeun ngaran bapa Umar, bagian sekretaris di pabrik ieu. Ari hidup saha ngaran jeung ti mana lembur asal teh Jang? Abdi mah Dirga Pak, kawit ti Ciamis. Walon Jang Dirga pono. Oh, pantesan bageur atuh. Ari ti Ciamis mah. Oh, pantesan bageur atuh ari urang Ciamis mah. Salaresna mah bapa oge dari asli mah urang Tasik Jang. Pedageus aya kana 15 tahun di daerah Cibinong Umbara. Tadi liwat ka Kadepso teh tas ngilikan budak ti Kalapanunggal. Ke ari hidup lulusan naon sakola Jang? Sisuganan ari nyaho mah bapa bisa nulungan jeung aya lowongan keur pigaweun Jang. Abdi mah mung lulusan SMP Pak. Kumarginya kitu teh abdi teh teu neraskeun di sakola kapungkur teh. Da nya teu aya kangge biayana geuning Pak. Oh. Meunang sawatara waktu mah Pak Umar jiga keur mikir. Sanggeus nyaho ijazah panungtung Jang Dirga ngan ukur SMP.
Dina jero hatena sabenerna manehna hayang nulungan Jang Dirga ku cara mere pagawean. Tapi bubuhan di kantorna jeung di pabrikna ngabuduhkeunna oge lulusan sarjana jeung ahli teknik mesin. Pak Umar teu bisa pajar kumaha salian ti neangan warta kanu sejen. Pak Umar pok cumarita, "Aduh, hampura Jang, Bapak lain teh hayang ngasupkeun hidup ka pabrik. Tapi kulantaran di dieu mah ngabutuhkeun bagian teknik mesin. Jadi wayahna we danget ieu mah Bapak can bisa nulungan. Tapi najan kitu ulah wakal leutik harapannya Jang. Sabab Bapak rek ngusahakeun ye sangkan hidup sa terehna meunang pagawean." "Ah, teu sawios-wios Pak. Abdi oge ngartos. Nanging hapunten we upami abdi janten ngarepotkeun ka Bapak." Henteu Jang henteu. Bapak mah teu ngarasa direpot. Tah, cekal kartu nama bapaknya. Bisi sawaktu-waktu hidup perlukeun bantuan. Ulah asa-asa telepon we atawa datang ka imahnya." Dina sajeroning keur ngobrol kitu, torojol saurang pagawai kantor bagian personalia asup ka ruangan Pak Umar. Sanggeus samemehna kakatrok heula. "Wilujeng siang Pak Mahmud. Mangga calik Pak. Bade aya kaperyogian naon manawi Pak?" tanya Pak Umar ka Pak Mahmud anu diuk sagigireun Jang Dirga. "Kieu Pak, mamanawianan ieu mah Bapak kagungan wargi atanapi kawawuhan anu kersaeun damel janten obe. Kaleresan di dieu nuju mriyugikeun ieu teh. Kumargi obe di kantor ieu geus liren dinten kamari." "Oh, kaleresan atuh ari kitu mah Pak. Ke cuang terus heula nya jenisna," tembal Pak Umar bari tuliret ngareret ka Jang Dirga sarta pok nanya, "Jang, daek teu jadi obe? Lamun daek sigana isuk oge bisa langsung gawe Jang." "Obe? Hapunten Pak. Pami obe teh tugas dan cempak naon manawi Pak?" Cek Jang Dirga malik nanya. Maklum manehna can pangalaman jabat teh nyaho naon ari obe teh. Ari obe teh hartina office boy Jang, minangka pasuruh kantor. Biasana tugasna mah ukur bebersih di kantor atawa nyeunan cikopi jeung nyodoran cai keur tamu. Kumaha dititahna we eta mah dangke oge diarah-arahkeun. Gajina UMR 150.000 sabulan Jang. Harita Jang Dirga barang ngadenge gaji nu disebutkeun ku Pak Umar. Tangtuna ngajadikeun dirina katarik. Sabab numutkeun itungan tahun 80-an mah. Gaji sakitu teh kacida gedena. Kulantaran harga bensin oge ukur 600 perak. Harga baso 500 perak. Ongkos angkot jauh deket ukur 250 perak. Makana kalayan teu loba mikir panjang deui. Jang Dirga tuluy nyaluyuan. Dina jero pikirna, keun wae lah ukur jadi tukang sasapu oge. Anu penting gaji gede aya keur ngiriman indung. Kajaba teh eta Jang Dirga boga niat rek nyengcelengan pikeun modal usaha jeung ngiriman kanu jadi indung bapana supaya ekonomina teu dang darat teuing. "Mangga Pak, abdi kersa. Naon manawi persyaratanana anu kadah ku abdi dibantun Pak?" Walon Jang Dirga sumanget naker ngajawabna oge. "Alus Jang, Bapak kacida bungana hidup daek gawe. Keun saeyeuna mah ulah waka mikiran pedah ukur jadi obenya. Nu penting mah boga penghasilan we heula. Perkara kahareupna mah bisi hayang nu leuwih alus ke urang rencanakeun deui. Syaratna mah bawa we isuk ijazah hidup sakalian bari asup gawe. Perkara ijazah mah keun kumaha cek Bapak anu ngurus namanya. Sanes kitu Pak Mahmud?" Cek Pak Umar bari ngareret ka Pak Mahmud. "Mohon leres pisan kitu Pak. Kantun enjing we tepangan abdi heula nya di ruangan damel." Kitu walon Pak Mahmud. Saterusna sanggeus mungkasna paguneman eta. Akhirna
Jang Dirga balik heula ka kontrakan Mang Yanto. Sanggeus samehna amitan ka Pak Umar jeung Pak Mahmud. Para wargi sadayana dina wanci pasosore nalika balik ti kantorna Pak Umar kasampak teh Mang Yanto geus nyampak di kontrakan. Mang Yanto keur diuk dina kursi awi warung sangu hajeriman. Datang-datang oge Mang Yanto siga bungaheun pisan waktu nenjo Jang Dirga datang. Alhamdulillah akhirna maneh datang. Ga mamang kita tadi meni barinjan bisi maneh nyasab atawa aya nu ngiwat. Tas di mana kitu ga? Cek Mang Yanto beragnaker. Tadi teh tas di Wana Herang Mang. Tadi diajak ku si bapak-bapak anu ditulungan ngomekeun motorna. Paingan atuh menir lila. Mamang meni geus salempang bisi maneh kalangsu. Coba bingung deh neanganna kudu ka mana. Kadea ulah salogoto di kota mah. Komo gampangan diajak bisi dibawa teu pararuguh. Muhun Mang. Eta oge daek sote pedawe tadina ditawaran pagawean. Pagawean naon ga? Aya teh pagaweanana? Alhamdulillah Mang aya. Tapi nya kitu ngan ukur jadi OB di pabrik Daimler. Tapi keun we lah anu penting gawe heula ayeuna Mamang. Nya syukur atuh ga ari geus menang gawe mah. Mamang milu bunga. Keun we ulah sok wakamikiran gengsi zaman kiwari mah. Dasar wawe ieu ari geus jadi duit nama ka. Atuh sesuganan kareupna aya milik deui leuwih alus keur maneh ga. Kacaba teh eta dari pabrik Daimler mah kaasupna perusahaan HD teu sagawayah ongkoh bisa asup ka pabrik eta. Maneh mah kaasup alus milik ga euy. Muhun Mang, mudah-mudahan we atuh lungsur langsar. Nya kitu syukur atuh ga ari geus menang pagawean mah. Mamang teu kudu nananyakeun deui ka pawakil. Sok atuh ayeuna mah mending dareula we. Mamang geus lapar kitu ongko. Hayu. Teh tadi rek dahar teh teu jongjon ingat we ka maneh bisi leungit. Hayu dahar. Ceuk Mang Yanto dibarung ku rasa regreg hatena. Sedangkeun pikeun Jang Dirga hatena ngarasa kagagas ku kabageuran Mang Yanto. Sok sanajan teu katalian ku panca kaki, tapi Mang Yanto sakitu belana. Satuluyna Jang Dirga jeung Mang Yanto laju dalahar ponyonaker. Ongkoh kabeneran keur meujeuhna lapar. Duanana balak kecerakan najan ukur jeung sayur asem sarta oreg tempe anu penting mah wareg tur nikmat karasana. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun poe isukna. Isuk-isuk nalika jam nunjukkeun tabuh genep 30 menit. Jang Dirga geus sagedang dan make pakaian rapih najan teu make sapatu, da bubuhan teu bogaeun. Sanggeus amitan heula ka Mang Yanto, Jang Dirga tuluy indit ngajugjug ka jalan raya rek megat angkot. Ngahaja mangkat ti kontrakanana teh isuk-isuk pisan supaya engke dina datang ke tempat pagaweana tepat waktu henteu kabeurangan. Angkot biru jurusan Cilengsi Citeureub harita ngarandeg eureun nalika diulang-ulang ku Jang Dirga. Teu lila angkot teh ngageuleuyeung maju deui kebat nuju ka arah Citeureub. Satepina ka simpang 3 Jang Dirga jero turun tina angkot. Di dinya mah maehna megat deui angkot jurusan Wana Herang pikeun ngajugjug ka pabrik Daimler. Jalan Paninengan pamiarsa di antara daerah Kedep, Citeureub, Kacamatan Gunung Putri Bogor waktu harita tahun 80-an dugi ke awal tahun 2000-an. Jadi Paninengan dari pamiarsanya kangge
panyerat ieu dongeng. Gancangna carita Jang Dirga jog anjog nepi ka hareupeun panto gerbang PT Daimler kira-kira tabuh 7 kurang. Didinya manehna ditanya ku satpam ngeunaan kaperluanana pangna datang ka pabrik eta. Rek nepungan sajang isuk-isuk geus datang ka dieu geuning, tanya satpam anu nangtung di pos jaga. Bade nepangan Pak Umar sareng Pak Mahmud, Pak. Aya kaperluan naon kitu? Ongkos can datang di jelemana oge waya kieu mah. Ke biasana sok 7:30 geura datang teh. Ari kapriogiana mah bade naroskeun padamelan. Rehna dinten kamari teh piwarang ngawitan damal dinten ieu. Oh, bagian OB meureunannya. Soalna sabaraha poe ka tukang OB di dieu teh ngundurkeun diri. Cek satpam bade tuluy nitah diuk ka Jang Dirga. Sok atuh tah diuk heula we Jang, tungguan di pos. Kemun geus datang Pak Mahmudna ku urang di bejaannya, sok diuk heula Jang. Mangga Pak, atur nuhun Pak. Walon Jang Dirga kalawan tuluy gek diuk dina kursi jero pos satpam. Aya kana 15 menitna Jang Dirga diuk ngalalengkur. Nepi ka akhirna Pak Mahmud jeung Pak Umar jol-jol daratang meh bareng. Satuluyna sanggeus dibejaan ku satpam, Jang Dirga laju nyamperkeun ka jero rohangan kantor Pak Mahmud. Assalamualaikum. Wilujeng enjing Pak, cek Jang Dirga dina palebah lawang ruangan Pak Mahmud. Waalaikumsalam. Sok asup ka dieu gah. Diuk heula di dinya tah. Temal Pak Mahmud sanggeus nyaho yen nu datang teh Jang Dirga. Satuluyna Pak Mahmud teu loba basa-basi deui. Manehna laju ngadata kalengkepan data diri Jang Dirga. Timiti KTP jeung ijazah sarta nerangkeun ngeunaan pagawean anu bakal diemban ku Jang Dirga salaku OB. Sanggeus beres mere arahan, Pak Mahmud tuluy mikeun kartu timer ka Jang Dirga. Tah, ieu ngaranna kartu timer ga. Gunana ieu teh pikeun hideep absen sapopoena nya. Ngarah kanyahoan jam sabaraha hideep kaluar asupna ka ieu pabrik. Sok sing rajin digawena, sing jujur, sing sabar. Ulah bauan samalahan mah kudu boga cita-cita supaya bisa hirup leuwih hade tibatan ayeuna nya ga. Kitu cek Pak Mahmud ditungtungan ku mapagahan. Mohon Pak, hatur nuhun kana sanes kanten wejanganan apa? Nya nyaganya. Sok timiti poe ayeuna mah hidup geusah jadi karyawan di PT ieu. Tuh, alat-alat gawena aya di ruangan gudang. Kitu harita pungkasna paguneman Pak Mahmud jeung Jang Dirga. Saterusna sakumaha nu geus diparentahkeun. Anu diparentahkeun ku Pak Mahmud, Jang Dirga mimiti digawe sanggeus samehna nepungan Pak Umar di ruanganana. Poe harita jadi titi mangsa kahirupan Jang Dirga di kota. Poe munggaran ngalakonan gawe najan ukur jadi pasuruh kantor. Tapi pikeun nu can pangalaman mah tetela teu gampang kitu. Memang bener ari pagaweana mah hampang kulantaran ukur sasapu ku prakepruk. Bebersih di ruang-ruangan kantor atawa ngalayanan para staf anu teu saeutik jumlahna lamun mah dititah. Tapi eta justru merlukeun kawani anu kuat. Soalna nyangkut jeung rasa gengsi. Komo ieu ninggangna ka budak ngora jebak kaset. Tangtuna teu gampang miceun ego dina diri. Tapi untungna Jang Dirga satekah pola bisa ngubur jero-jero ka era katut ka egona. Dina pikirana nu aya 5 atau 10 tahun ka hareup dina kudu bisa jadi pangusaha ku jalan ngumpulkeun duit pikeun modal na salila dirina digawe. Keun wae cenah ayeuna manehna ngorbankeun saeutik
amisna masak mangsangora atau jadi bahan guyonan dumeh jadi seorang obe. Manehna teu paduli, nu penting kahareupna dirina bisa hirup mapan. Kira-kira tabuh duaan jang direga dititah nyieun cikopi ku salah seorang staf. Maka kalayan teu talangke deui, jang dirga tuluy nyeduh sacangkir kopi di dapur. Sanggeus rengse, jang dirga laju lempang bari mawa sacangkir kopi dina nampan anu ditanggeui nuju ka ruangan staf. Dina sajroning lempangna ngahaja jang dirga semu tungkul. Maklum, salain masih ngarasa keneh canggung, jang dirga salah saurang nu mibanda sifat eraan. Di palebah lorong sampe asup ka ruangan staf. Dina pada eta dirina seetik oge teu nyangka bakal meunang pangalaman anu matak nyelekit kana hate kusabab ninggang di apes. Nalika jang dirga keur lempang bari tungkul, manehna teu nampoeun yen dihareupeunana aya saurang staf wanoja anu sarua lempang dina kayan tungkul. Balukarna kacida patalna kusabab sacara teu dihaja duanana jadi tubrukan brak tang. Sapada harita gelas kopi ragrag dina kayan peupeus. Salian ti eta cai kopi jadi muncrat kamana kamendi masuhan baju alusna si wanoja. Untungna teu nepi ka ngabanjur beungeut si wanoja. Padahal menepi ka kitu kacida bahayana kusabab cikopi masih keneh panas ngebul. Si wanoja ngajerit kaget kitu deui jang dirga. Bari jeung ruas campur gugup, jang dirga gancang dongkok. Maksudna rek meresan beling anu ambaraya. Tapi di dedegat eta kadenge manten si wanoja nyentak. "Heh, kurang ajar. Asa maneh ha?" Kitu cek si wanoja. Atuh puguh we. Barang ngadenge kitu, jang dirga tuluy cengkat. Ana breh teh dihareupeunana ngajega bari nulak cangkeng. Wanoja geulis make papakean setelan kantor anu baseuh ku dedak kopi. Buukna semu perang. Mata endahna molotot mencrong galak ka jang dirga. Hapunten Neng. Abdi teu ninggal tungkul tadi teh. Manawi teh aya jalmi di payuneun. Walon jang dirga sasadu bari arapap eureupeup. Punten kumahana sia teh? Nu matak ari lempang teh tempo jalan. Ulah tungkul wae. Dasar obe kurang ajar. Ari geus kieu kumaha baju kami jadi baseuh ye? Kitu sentakna si wanoja beuki galak ngomongna teh. Sedengkeun panonna tetep mencerong ka jang dirga. Muhun sakali deui hapunten abdi kumargi teu dihaja. Wioslah acuk make ku abdi dipangnyiseukeun. Ngeunah wae hapunten. Wayahna kami embung ieu baju pangnyiseukeun. Lamun maneh hayang keneh digawe di dieu kudu diganti sajutaeun ieu baju. Lantaran ieu baju weueuh keneh karek meuli kamari. Danget harita hate jang dirga langsung runtuh. Komo sanggeus ngadenge kudu ngagantian baju nu sakitu mahalna. Rek ti mana duitna, sedengkeun digawe oge can sapoe-poe acan atuh. Kajaba teh eta, saumpamana geus lila oge digawe di dinya, teu mungkin bisa ngagantian baju seharga 1 juta, lantaran gajina oge ukur 150.000. Kajaba lamun dirina boga tabungan, eta oge perlu waktu lila. 1 juta? Ya Allah, di mana artosna atuh Neng? Sedengkeun abdi didamel oge nambe dinten ieu. Kali teu eta gaji abdi moal picekapeun kangge nutupna Neng. Nya terserah maneh eta mah. Pikiran we kumaha carana. Awas, lamun nepi ka teu diganti, dilaporkeun sia ka bapak aing supaya dipecat atau dibawa ke polisi supaya dihukum. Ngadenge kitu, jang dirga hatena jadi sedih. Kulantaran tetela nasibna teu saendah jeung nu aya dina rencanana. Kieu we atuh Neng. Upami tiasa soteh
kumaha lamun dicicil tiap sasi da di mana atuh ari kada dibayar disakalikeun mah. Cek Jang Dirga nyobaan make cara sejen. Dicicil? Emang nak tukang kredit sia teh? Dasar jalma tegablek. Orang kampung bau lisung sia. Cek si Wanoja ngomongna kasar garihal nakar. Saterusna dina sajeroning keur guntrang kitu torojol Pak Umar hol ti tukangeun. Kabeneran manehna harita rek aya perlu ka direktur. Aya naon Jang siga ribut kitu Jang? Cek Pak Umar bari ngararet ka si Wanoja. Neng, aya naon ieu salaras Neng? Iya Pak, abdi tadi teh nuju. Iya Pak, abdi teh tadi nuju ngabantun kopi. Mun teu dihaja tabrakan kumari abdina tungkul. Kajabi teh eta kopina manjur kana angguan ieu si Neng. Walon Jang Dirga semua alum jabaera. Ya Allah, sok aya wae atuh. Ari tos kieu kumaha tu ayeuna Neng? Cek Pak Umar. Wayahna Pak, kedah digentosan diacuk sajutaeun. Kumargi anjeunna bongan teu ati-ati dina damalna. Astagfirullahaladzim. Naon astagfirullah? Waktosna seep Neng. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE ofisial. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.